es asap kayak apa teh utu sapatu kauku iliat kuliah mak ujang yang sepatu kulit mak tapi kulit mah yang tina kulit kudani ya mak amin. Tah ya kapal ngelewat teh ya kapal nyunkeun artos lah tok agung-agung teuing dua keupel we kanggo mesep sepatu antik tapi hayang tina kulit kudani amin. Sepatu antik dah bu. Ayo sepatu antik. Kacau ya mah kemana ada iya kira-kiranya bari jengges murid deh rek balik Korea mending ngelusare di dia seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tuh buka pantona? Kang. Hah? Apa tuh pisan? Ngawagel ya. Aya naon? Aya ngiringinep sawengi mah Nginep ari anjeun saha atuh? Nah, sasalaman jeung sia eta mah kot peuheur leungeun teh. kenalkeun nami abi Mang Joko di Bandung Kota. Bandung kota na paling mana? Barek beg ari nami akang saha? ASP Aker. ASP teh naon Kang? Asap tau asuh. Sep Jok. Nah, ari Kang Joko kunaon maka jeung bisa kepentingan di lemur abi. Tapi nu leuwih ngeunah mah nyeun kopi heula meh lancar nyaritana. Aduh, can ge acan banget nage karek nempo geus wani ngenta kopi. Komo lamun geus akrab euy. Palawur aing mah. Mang Joko mah da kieu atuh Sep. Sok buru nyeun kopi heula. Menit tukuhnya euy. Ah, gitu atuh. Ya. Mangga. Tampi Atuh cik karek oge nyat. Buru atuh kumaha caritana? iya abi teh angkat ti bumi ke Cibaduyut nya Narek naon ke Cibaduyut. dengekeun heula atuh. Sok. Tah ke Cibaduyut urang meuli sepatu antik keur jualan. Terus kumaha? Tah tuluy weh ngider Ngeder. Narek naon ngeder? pandagang urang teh Sep dagang sepatu antik. Nu bener Jok. Asa terpercaya. Kumaha cenah dipotong wae ongko hayang apal caritana aneh ieu mah jelema teh nya. Bae teu kudu ayeuna mah da geus apal bahwa Kang Joko teh tukang sepatu antik. Eta ning paham sia Sep. Cik, mana nempo sepatu teh? Oh kalem tenang aya na kantong pangariwang lah. Tah sok pilih ke mana ngarep bohong gitu mana tah. Ya asli kulitnya ya. Nya asli atuh mau gagal produk Cibaduyut teh baheula lagi. Wow. Sawah deui eta. Yeay. Ari nu ieu kira-kira sabaraha euy? Murah eta mah kur 27. Wah, murah atuh kur 27.000 mah. 270 lain 27.000 Sep.
lain oge murah atuh 270 mah Jok. Ah siama atuh udah ti itu nagen we tama 200 tah nu 70 nah buruh nikre urang manyawa buruh nah atuh. Nah, ini juga kasaha wae cenah ieu mah ya. Pada doya jual tuh. Jadi jual atuh banyak kurang di bawa wungkul keberat-berat sok aneh hari mana ya Reno ya sabaraha hargana? 300 kata mah Sabaraha sepatu teh. atuh tingali sepatuna kulit asli itu. Ah, mung urang mah geus ah, bogoh kanu ieu. Hanya sok we bebas 27 270. Yeay, kok teu bisa turun? Emang gitu euy, kulit nama asli. Cuman tinggali rupana. Nah masalah naon yang lupana. Jadi kudu nama sepatu teh kudu nama itu disodakohkeun ka jelema anu teu buka sepatu. Padahal urang Jok. Gagabah babasan teh temen tinggal rupana tapi kagak nahanana. Bisa wae ah Kang Joko mah. Kang, abi mah yang ieu ya dipasikeun moal. Sok 27 Tong sakitu teuing atuh kurangan saeutik. baik sok lah 255. Lain oge nurunkeun harga atuh. Ari karek turun 15.000 mah. Nah yang hargana sabaraha tuh. Ah, danjuk lah tuh. Urang teh boga duit. Ah siapa Sep banyak terek bener meuli Sep dengekeun sepatu antik ieu teu dianyukeun ese neanganana jadi teu dianyukeun. Kumaha tuh euy? Urang hayang pisan kana sepatu ieu ya. Soalna halus euy antik. Pek ngan ulah nganyuk kudu kes keur ieu mah nu eta tuh nu ieu we nu ieu mah keur 200 pangurahna. Mana cik nimpo? Nah iya tah ieu sepatu jajaden. Mana sebelah deui? Iya mainnya jual sepatu sebelah Embung eta mah. nama kejeng embung Ngobatan neuhan juga teu pake. itu apa leuhan Sep mah Sep itu lintan biasa ari mana Taneuh mah taneuh we. teu bisa kitu ieu sepatu aya sasakalana. Naon sasakala naon teh? Iya sepatu nah make jeung aya taneuhan ku sabab sepatu ieu pake perang baheula. Tah ieu taneuh tah ieu taneuh ieu lain taneuh biasa ieu taneuh penjajahan matak disebut ieu sepatu antik. Mahiwa sama Jok. Ah, keureut jadi Asep jago tah lamun kita sepatu payu. Ku sabab tiba heula aya kanu 100 sikina nu dagang sepatu teh ka dieu. Tah, kakara maneh hungkul Jok. Nu ngajual sepatu antik pinu ku taneuh rek saha nu meulina coba. Tapi orang percaya diri Sep sepatu antik nu orang pasti bakal payu. Cik, kurang rek nanya. Sok rek nanya naon. Maneh tisu nepi ka kiwari. Ieu sepatu aya nu kajual eueuh. Alhamdulillah eueuh. Berarti teu payu. Da atuh darek kumaha ngajual sepatu bola deui gitu. Tapi heueuh oge nya euy. Geus jang maneh lah sepatu teh kabeh. Urang mere. Nu bener, Jok. Aslina. Bener, pek jang maneh kabeh. Ayeuna urang rek sare heula nya. Alah. Asa ngimpi ya. Nuhun Kang Joko. Nuhun. DOB